Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma jeung ari perkara anfaqtum anu ngainfaqkeun marane kabeh min nafaqatin tina nafaqah awan nadartum atawa nadar marane kabeh min nadin tina panadaran. Fa inna Allaha maka sanyana Allah ta'alamu ning Allah kana ieu mah. Wa ma lil zalimina jeung teu aya pikeun jalma-jalma zalimin ansurin tina intu bulan ngadohirkeun marane kabeh as-shadaqati kana pirang-pirang sedekah. Wani imam mangka kacida alusna hiya sedekah. Wa intu jeung lamun nyamarkeun marane kabeh kana sedekah. Wa tutu jeung mikeun marane kabeh kana sedekah. Al-fuqara kajeng majema fakir. Bahwa mangkari yaitu wa ta khairun lawi alus lakum pikeun aranjeun kabeh. Wa yukafiru jeung nutupan Allah antum tiaranya kabeh min sayyiatikum tina kagorengan marane kabeh. Allahu sareng ari Allah bima kana perkara ta'maluna numika marane kabeh kafiruna waspada. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lil zalimin min ansar. Naon bae perkara anu dibikeun baik itu zakat ataupun sedekah. Naon bedana sih antara zakat jeung sedekah? Ari zakat mah wajib, ari sedekah mah terbagi dua. Aya sedekah wajib nyaeta zakat, aya sedekah sunah nyaeta infak. Arti dan zakat naon? Sedekah, zakat, hukumna wajib, hukumna sedekah tergantung. Lamun sedekahna sedekah wajib seperti zakat, jadi dina sedekah teh aya naon? Zakat. Setiap zakat pasti sedekah, ngan teu setiap sedekah eta zakat. Dari sedekah mah aya sedekah sunah, lain naon? Lain wajib, alias lain zakat. Aya infak. Sarua infak teh, aya infak wajib nyaeta naon teh? Zakat teh infak sunah. Tapi samanana beda ngaran. Zakat hukumna wajib, sedekah wajib teh tergantung. Lamun sok zakat berarti wajib sedekahna, disebutna sedekah wajib. Naon bae perkara nu disedekahkeun atawa nu dizakatkeun, baik itu min nafaqatin tina napaka alias tina infak, aw nadaratum minadrin atawa tina panadaran. Nadar imalamun lulus, lamun lulus di kelas 3 yang rek sedekah, rek mere duit 10 juta. Nah, panadaran tah. Maka naon bae nu diinfakkeun nu disedekahkeun baik itu tina nafkah atau tina panadaran jumponan. Naon sababna? Fa innallaha ya'lamu kauninga ku Gusti Allah. Maneh nadar lamun lulus sekolah rek sedekah 5 juta atau 10.000 jumponan bikin laksanakeun eta panadaran. Awi merek zakatan ansabna kabeh kauninga ku Gusti wa innallaha ya'lamu. Wa mal lidzalimin min ansor, jalma-jalma nu dolim alias nu teu ngaluarkeun zakatna nu dolim tah. Lamun wajib zakat teu dikaluarkeun naonana zakat nadar teu dicumponan panadaranana. Nah, wa mal lidzalimin min ansor, jalma nu dolim itu moal aya pertolongan ti Gusti Allah. Nah, hati moal aya bisa nyegah tina azabna Allah tina siksaan. Di naon bae nu diinfakkeun alias infak wajib atawa infak sunah ngan jadi wajib. Kumaha infak sunah jadi wajib? Dinadarkeun pan ari kedudukan sedekah tadi mah naon tah? Sunah dan zakat. Ngan ku dinadarkeun jadi naon? Wajib cumponan. Atau dicumponan mah dicumponan. Dibikeun mah dibikeun ngan lain kana tempatna, seperti dipakai maksiat. Zakat dipakai maksiat, pakai nyendung film. Pakai nyendung film.
atau pakainya tempat olahraga atau pakainya tempat lain karena sarana agama itu dolim. Tak kumaha ya antara sodakoh diumumkeun jeung teu diumumkeun alus mana ya? In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Sekali ya dina hukum antara sodakoh nu diumumkeun, nu dijelaskeun, dipembarkeun, dibewarakeun, diumumkeun setiap Jumaah di masjid. Antarana aya perbandingan alus jeung teu lamun sodakohna sunah. Apa cenah? Sodakohna nyumbang lah, sumbangan tah. Sumbangan cing alus mana diumumkeun jeung teu diumumkeun. Dia intubdu sodakoh lamun anjeun ngadohirkeun sodakoh alias sodakoh naon? Sodakoh sunah ya lah tadi, lain wajib ya. Sodakoh naon? Sodakoh sunah. Sumbangan nyumbang ka masjid 500, 200 nah. Mau diumumkeun alhamdulillah hampir sodakoh di orang Tarikolot 5 juta, di saudara Farid 500.000 penyedakohan anak meong atau pikeun naon lah sumbangan dibajakeun tah alus teu panim alus atau kita diumumkeun teh alus naon malam disumput-sumput atawa nya teh dibaja-baja lah teu diumumkeun wa intu puha wa tutuhal fuqara fa huwa kapan ari sedekah sunah mah ya rek kanu miskin rek kanu beunghar ge meunang bae nya sedekah ka haji ieu haji udin AS meunang teu naon sedekah mah bebas ka sabae poin mah sedekah ka Jokowi Bang Jokowi ya 1.000 meunang bebas ka sahabat sedekah mah ngan dipikeunna leuwih alus ka jalma anu miskin. Aku malam diumumkeun ya wa in tufuha lamun sedekahna disamarkeun disumputkeun teu dibeja-beja teu diumumkeun terus dibikeunna ka jalma miskin bahwa khairul lakum leuwih alus daripada dibeja diumumkeun. Hati. Jadi daripada diumumkeun nampi sedekah timbang anu saanu timbang anu saanu geus we alusna mah ulah bari naon? Ulah diobrol diumumkeun leuwih alus gitu. Diumumkeun ge alus, ngan leuwih alus teh diumumkeun. Lamun dina ndog mah bowadasna diumumkeun, anu alusna mah meureumna teu diumumkeun. Kan sabeuna ngajaga hate. Ngajaga hate bisi naon? Bisi sombong, bisi boga pas diumumkeun teh. Jangan gedean irungna. Irungna rada beukah. Terus udah ka tukang. Nah, yakin tadi hati teh Pak Haji Farid 50 juta. Tete yakin hati teh geus mah bangga. Juta. Pagedena. 10 juta sayang mah. Aya bangga. Geus bae dagang asup kamari. Kawas nyimpen keusik, nyimpen taneuh dina batu lemes kahujanan, beak kabeh. Mau tapakan satu gasan. Nanti. Nah, kecuali lamun sedekah. Nah, sedekah fardu, sedekah wajib, zakat. Nah, zakat mah wajib, alusna diumumkeun. Naon perbedaanana? Ngarah diikuti kudu sejen. Dari zakat zakat mah kewajiban kana hate ge moal aya bahasa moal aya bangga moal datang kewajiban mana rek bangga kita kewajiban neraka lamun teu dinaon jadi kaluarkeun zakatna karena batur nu nisab teh nu mampu zakat kaluarkeun zakat tu batur ge nu mampu zakat. Alhamdulillah zakat ti Pak Haji Udin 150 juta
Ngaraji kita ngomong, oh ini sojudin di Jakarta ya, aing can Jakarta ya. Nah, ini makanya ku ajukin, oh orangnya Jakarta ya. Jadi mau aya bangga dah wajib tah mah. Kalau salat bangga tuh ku salat. Bangga ku salat tuh. Tidak wajib salat maka wajib. Bangga yo. Salat lohor 4 rakaat, batur mangan 2 rakaat lohor. Moal. Da secara haur sabaraha? 4 rakaat. Arti. Ayeuna nisab zakat pare sakintal. Bangga bangga setuk sakintal. Haru batur sabaraha? Sakintal. Arti. Jadi itu bangga ku sabaya soal. 5 salat lohor 4. Maghrib 3 orang mah, subuh 2 orang mah. Kan sabaraha? Kan mandi ja subuh. Jadi sarua bae urang hiji, sarua bae urang dua. Itu bangga ku kewajiban eta mah wajib kewajiban geus nyarahun. Wajib nisab zakat emas sekian, zakat fitrah sekian, zakat itu bangga tuh dimungkeun teh. Bangga. Beda jeung sedekah sunah. Sedekah sunah mah alus teh dinaon. Samarkeun ulah gereja ulah diumumkeun sedekah sumbangan lah, sumbangan mah eta udah diumumkeun. Terus ditahlilkeun di masjid. Jadi orang alus yang di imah kasar. Kadua alat balter inu ngadoakeun lagi ka bagian berkat. Di masjid ka bagian berkat teu? Ka bagian berkat ngadoakeun anak. Itu ke bagian berkat. Kalau ke bagian berkat, ke bagian berkat. Nukeun ngadoakeun. Sadaqah cenah sidqah doana Jadi alat batur ngadoakeun ka orang-orang kudu mere kasaha. Terus jeung ka masjid, itu ngadoakeun teh nyumbang ka naon? Masjid tetep sabab lain pribadi, teu kada hareup pribadi. Tak alus nusa di mana? Di mana yang pertama ya tujuanna bapak ya. Jadi imah kasahan kada orang bisa sedekah ka tetangga. Masih geus kudu ditahlilkeun cukuran ya, cukuran. Kudu ditahlilkeun sedekah we geus nepi ka ditu. Ganjaran duitna na ge nepi ka alam barzah. Abi sedekah nyedakohan pun bapak. Pahala sedekah nya dibalik juga. Geus kitu nepi. Arti. Tahlilna mah kadang-kadang nu masih teh makruh, sesuai Jumat sampai tahlil. Nah, jadi kalau tambah lain tambahan deh, tambah maka makruhan. Mesti kudu silang. Tapi nyumbang 10 juta, mau tahlilkeun. Kasaha eta ditanya. Nukeun jamaah, anu kabar jamaahna. Pan teu, berarti makruh da imah sambil bae. Nah, ulah. Langsung ke mana? Di mana dipanggil datang mana? Asal supaya ya. Saya pun dikaluarkeun si doa kayak balter nyolat balter tuker mengadoakeun dibere cai dibere berkat orang jeung aya jeung almarhum menang naon menang dulu geus ari sedekah mah geus tinggal dina begitu disodorkeun ge nepi ganjaran teh kali itu ka almarhum dia sedekah bapak geus teh nepi kitu teh film duit tadi dipake ke masjid duit tadi nongan mah teh nepi anu nepina angin orang kan itu satu sedekah pakai itu dipakai mah toko kamu sudah kita kemana lu eueuh kadua di sagigireun alus teh sedekah anu disumputkeun wa yukafiru ankum min sayyi'atikum mata nutupan kana kasalahan alias mata dihampura susupan kesalahan Gusti Allah. Mudah-mudahan salah dosa-dosa letik mah hapus sedekah sunah. Hapus. Allah bima ta'maluna khabir. Allah waspada kana sakabeh perkara dilakukeun ku marane. Naon bae dilakukeun kurang